Nasyahan nu bakal ngebedol aing tina sieun neraka ke di akhirat. Moal aya batur mah moal. Iwa ti urang sorangan laku lampah urang. Bener. Ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Hei sieuna tiis atuh. Jieun kasalamatan keur Ibrahim baheula. Baheula ari ajeuna. Kulantaran ayatna berlaku keneh. Abah Ronald. Bercontoh sadaya. Aya naon wa? Panginten eta dunungan istri ai katinggalina parantos jadi pameget mah muni elegenye ucu. Nyantana atuh. Biasana meureun di karaton salalamina. Sumuhun. Teu beda we ti kuda. Ngencan. Lepas tina gedogan deuleu itu. Laras. Atoh meureun ujang. Sumuhun. Tapi kanyantana. Aduh, eta ngigalna bisa geuning ucu. Sanes subayan kulan. Eta dina palepah kieu eta ujang. Cing kumaha kulan. Aduh, geura sok. Allah. Dasar. Allah. Dah. Aduh, aya anak. Naon Akang? Wake gogodan. Awak rang kedut atuh ngajungkatkeun suku jurali teh dulu. Nanaonan ai bapa ai. Teuing ari awak kenut teh giga satria. Tah di dieu beuki ruksa kaayaan jagat teh. Da eta nyata ku teu surup teh atuh teh. Tunggu kehancuran jelema mure kitu. Aduh. Nyata gitu Kang. Tabita meureun Bapak. Lain sarerea ngadon milu ngabala lodor. Pan aya pakna dewek sidawala. Pelawak. Hah? Oh pelawak Akang pan ahli bodor mah. Jadi tungtungna teh hirupna teh kitu buat kapita atawa mikiran bae batur. Batur. Hah? Sidik lain pakna dar ngabala lodor. Saksi angguran hirup teh diri maneh cukup ku maneh. Bener. Hirup teh ulah wakadi pake jaksian wae diri batur. Kapanas-panas Akang. Hah? Kapanas-panas atuh mikiran batur. Kok ayeuna jelema recet ayeuna ku utamana ibu-ibu. Ibu-ibu Soal dunungan dewek ayeuna kawin deui juragan Arjuna. ta eta Hah? geus jadi sabibir hiji anak. Mun jadi sabiwir hiji atuhna make kudu ribut urang we cing bener lah salah saurang. Keun bae batur mah. Bae batur mah pikiran teuing batur. Da dina katerangan oge eueuh saayat sakalimah oge anu fungsina keur ngatur diri batur heuh. Oh. Diri urang jeung keluarga lah. Nasaha nu bakal ngebedol aing tina sieun neraka ke di akhirat. Moal Moal aya aya batur mah moal. Iwa ti urang sorangan laku lampah urang. bener. Moal buat teuing batur mah teu mikiran urang. Ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Tuh. Hei sieuna tiis atuh. Jieun kasalamatan keur Ibrahim baheula. Baheula ari ajeuna. Kulantaran ayatna berlaku keneh murena keur ka urang. Tiis atuh hate. Ulah sok mikiran diri batur wae. Ulah kapanasan wae. Ulah kabakar wae. Ulah kabakar wae. Ulah manglebarkeun. Ulah mangrugikeun. Ulah manghaneukeun. Keun da engke ge aya akhirna sagala rupa oge. Nya. Kapan sidik nih rukun iman teh kudu percaya kana poe akhir heuh. Percaya kana papasten hari jeung goreng. Tapi ieu beut ngarasula we, mikiran batur goreng ara, mikiran batur untung ara. Panas. Cing ti isan hate, ci isan sahate, jieun kasalamatan keur dirina sewang-sewang. Kahayang teh kitu abdi mah. Hah? Kahayang teh kitu. Batur di pikiran di beas teh gablek. Heuh grepek. Ayo batur di pikiran, ayo dulur sorangan malarat diantep. Diantep teh. Nya, Naon cek urang mah? ayeuna mah mending oge urusan sorangan lamun urang nyaah ka nagara heuh atuh urang teh ulah make jeung kungsi dititah mode ngarona sis kamling. Heeh.
Bersihan buruan. ngabersihan buruan eta teh geus jadi kewajiban urang teh Solokan-solokan. yuk gitu. urang ngarona ayeuna mah ketertiban keindahan kebersihan Nya, eta we urang malah duh pikiran. menang kebagjaan dewek euy Menang kebagjaan naon di Akang? boga dulur ayeuna teh kapilih deui jadi lurah di Tegaluar Sapan Saha Akang? Bapak Haji Dadang Oh, Tegaluar. Tegaluar alhamdulillah Oh, ketenan. Mudah-mudahan we Kang. nya didoakeun cing lancarnya Laras. cing sukses dina sagalana lurah ongkoh teh jelema teh Nya, naon kok Kang? ketua KNPI ongkoh sak Kabupaten Bandung Jaba ngorakene. jaba ngorakene jaba kasep Kasep. Jaba nya bager. jaba bager tuh cing percanten ka ibu lurahna aya di dieu kitu ayeuna Aya. Aya di aduh TPI gitu. karunya teuing ya Asep Sunandar Naon Akang? Asep Sunandar mah jeung dewek ngahibur keneh warga masyarakat di dieu kalangkangna mah dalangna mah ayeuna teh meureun keur di tanah suci ditu Menuju di tanah suci tuh kan. nyumponan rukun Islam nu kalima Sumohon. Pak Asep anu di Arab cing salamet bisa balik deui ka dieu Amin. ieu cepot geura cekel deui ku maneh Amin. nya Mudah-mudahan mah sing salamet di desa. kadeng ke dina waktuna babaledogan ke di ditu bisi maledog tarang batur pan aya jumroh ditu teh euy alah ampun Kade dina ngurilingan teh Kang. ngaran-ngaran initna ti dieu anu polos teu boga naon-naon teu nyaho naon-naon Nya. batur ngulilingan Ka'bah der manehna mah ngulilingan onta ditu teh aduh ampun pambejaankeun we ku telepon euy ka si Dadan nya alah ampun Kapan dari ngurilingan aya leuwit di nguriling kampung. nya doana we ti sadayana warga masyarakat sabudureunana di Jawa Barat Tiasa riung mungpulung deui. tiasa riung mungpulung deui Kalayan salaman. jeung balalager di anu ngongkosanana oge deuleu Bapak Dani Setiawan, Bapak Gubernur, Bapak Gubernur. Bapak Bupati Bandung, Pak Obar, Pak Obar. Bapak Wali Kota Bandung, Pak Pak Dada. Dada, Pak Haji Rada Rosada, Lurah Tegaluar, Ya, Pak Haji Sidik Oh, oh. kebekelan. Pak Haji Sidik Mekelan, nya Besan, Pak Haji Ama di Majalaya, Tiba jalan. nya Bapak Haji Dedi Mulyadi, Sarjana Hukum, Bapak Wakil Bupati Purwakarta, Tumurukan teh Pak Memet di Bekasi, Bekasi. Pak Haji Bang Sulaksana, uluh ngarongkosan Pak Haji Ade Barkah, Nya, seueur gendungan Ketua DPR Kabupaten Cianjur, Cianjur. Seueur anu Pak Deni, Pak Haji Deni Rukada, Pak Agus Yasmin, calon bupati calon Bandung Barat. Bupati Bandung Barat. Murukan deh. Alhamdulillah ngongkosan ke dewek. Oh, seueur nu ngarojo. Hajah Neng Setiawati ti Cipeles, Tomo Sumedang. Teteh kula warga almarhum Bapak Ru cece. Pak Haji Kohar Sumantri ti Garut, Nya, seueur nu Bapak ngarojo. Bupati Garut, Bapak Agus, Bapak Bupati Tasikmalaya, Tasikmalaya. pasti panggih meureun di Saudi Arabia ini. Patang tuh sareng Nya. lah ka ditu akan. Alah. Ampun. Ngan meureun di Arab mah meureun Pak Asep teh moal panggih jeung Aji Rohman mah teu init. Alah. Nya moal. Kade. Doakeun dunungan sira laing panayagan keur init ka tanah suci eta teh cing jadi haji anu mabrul. Amin. Keun ai sugan ai jadi haji mah sugan ka teh bisa direm nafsuna teh. Heeh da murugul wae teh. Nya sugan leuwih bager. Mudah-mudahan. Gitu. Amin. Nya panggih meureun jeung Kang Lukman itu nya. Laras Kang Lukman. mah, 38. Alah doana we doakeun kitu ka Pak Asep nu keur di Mekah ieu TPI Tetap jaya. televisi pendidikan Indonesia. Republik Indonesia ieu Tetap cing jaya. tetep jaya di udara. Amin. Sok dari ieu kitu. Malam
Ari mana atuh ule? Lain masalah maneh-maneh pot didenge-denge teh ke tanah suci iya keamanan yang terpenting. Di mana ini Asarman nih sebagai ketua Hansip? Aduh ampun, ari mana ule? Dan ke masalah ampun bagian ngarona ditanyakan. Ari mana teu linglung? Nama kajang linglung. Ayeuna teh tengah poe, teh ngarona naon tengah poe ai siling. Ah, suka. Pantesan tadi nanyakan ke tukang bakso itu bulan matahari cinta. Ai tahu cenah naon? Sama gaha. Ai mana ule aduh. Keamanan pot. Heeh, Keamanan sekarang harus tibeurang oge euna mah le. Keamanan Penjahat teh tibeurang oge loba deuleu. loba. Heeh. Tapi anu terpenting pamimpinna ya kumaha ya. Pamimpin saha? Nya Hebat lo- uing pamimpin Rona teh. Nya kumaha ya kudu bener. Ayeuna si Dahyar alasan Dahyar nah teu ngarona ngenang di Pasep Sunanar. Hok, ditanyakeun ka Dedi Rosida ngenang. Ayeuna Asep Ana ditanyakeun nya alok. Poho deui. Asep anak, kumaha Asep anak? Asep Ana sebagai naon gitu di Pasep Sunanar sebagai penemal dalang. Aduh. Naon alasan eta tidak akurat. Jadi sebagai manusia itu harus mempunyai interview melalui AUK. Jangan sampai daerah kita itu emergency, Now email gensi. pintu darurat. Emer. MR mah badah cai. Sok. Kumaha ye masalah Rona ye. Penting model aya eta mah penting. model si Arif. Heeh. Arif naon maneh teh Rona? Da abdi mah teu aya halisan can pajarkeun teh. Naon? Kan itu alasan yang tidak akurat, Pot. Bener pisan euy aduh. Non urusanana aja. Jeung maling. Aduh ule. Dewek boga tetangga di Jelekong euy jiga si Neng maneh. Heeh. Neng saha? Neng, ngaranna Neng rupa. Oh. Lain Neng cek ibu nenah mah ciga Naon? ce Emi. Kumaha ya Pot, kumaha ya? Ngomong-ngomong soal ngarona, Ya. urang salah keluarga negara anu geus kewajiban urang sarerea teh. Bener. Oh memang ulah kungsi dititah urang teh geus kudu geus boga pikiran sorangan. Hah? Meh aman, Tak gitu? Meh aman kumaha Cepot sebagai pemimpin ya pemimpin Rona. Kumaha carana? Beh dieuna mah urang teh dina soal keamanan mah ulah nitah wae polisi. Urang oge geus jadi kewajiban, heueuh, le. Kewajiban masyarakat. Kewajiban masyarakat. Bener. Tak ai ngomong-ngomong kemari aya bangsat ku si lain di tepungan pan anu dicuriga teh. Ngeus di tepungan. Heuh, tapi kumaha teu ditewak ku si lain? Ah, make jeung ditewak da beunghar manehna. Sok, Beunghar kumaha? loba duit. Oh, jadi Pajarkeun. pangna ku si lain teu ditewak teh si lain diberi amplop. Lain masalah amplop. Eta dulur si Arif bangsat teh. Aduh ampun. Saya sieun ku si Arif. Lain atuh ngarona sia mah bangsat-bangsat. Nya atuh minimal Cepot sebagai pemimpin atuh karona teh bere HP hiji ewang di mana aya bangsat SMS-an. Pan gampang. Di sini ada bangsat. Gitu kirim ke 6288. Sugan menang sok Cepot. Oh. Menang naon aja.